berarti yang sebelah ya, yang sebelahan itu. Sebelahan aja. Iya, yang nggak ada BPKB-nya. Neng itu STNK doang. Ya Neng mah ya dia tuh gitu mah. Namanya. Mohon atuh ama. Jadi itu perusahaan ge seueur, aya perusahaan tomat, terus perusahaan cengek, terus aya perusahaan tipung, bala-bala, nya karedok. Neng, Ya. gimana ini teh? Mau jadi nerima atuh nih? Iya. Hah? Apa tuh? Kabeh ieu sawah anu saha? Kan anu aneh ieu teh. Ieu teh nu urang. Salah, salah, ya masalah. Yosep, aduh, kunyuk. Hah? Anjing, gagal. Nah, Aing geus ek benang-benang ku aing teh. emang kumaha gitu? Cing kakareun aing gagal ngarayu. Nah, kumaha ngomongna? Terus sia tengah bejaan kunyuk. Duh, bapak urangnya ngawari sawah nu lega kieu. Tah ieu mah neangan lalaki teh kudu saluhureun urang. Soalna lalaki zaman ayeuna mah arembung usaha, kudu awewe nu usaha. Masalah anda di mana, Mas? Ulin ya. Ulin sawah gadak. Terus nempo sawah warisan ti bapak. Oh, yang ada hade kencai kemarinnya. Ih, itu atuh. Kontrol hungkul. Heeh. Gede. Enaknya. Seberapa hektar? Aya meureun 5 hektar mah. Bener iya. Warisan ti boka maneh lega kieu. Berarti sorangan mah janda beunghar, moy. Ya heueuh atuh Sep, da aing mah janda beunghar, matakan aing mah rek neangan salaki nu leuwih beunghar. Aduh, ku gaya eta pantes nu kayeuna sorangan can kawin-kawin deui. Ya heueuh atuh matakan can kawin-kawin ge urang mah rek neangan salaki nu beunghar leuwih-leuwih ti urang. Oh, ulah hese sih mah menang nu beunghar mu zaman kiwari mah. Pantes hese kawin sorangan anjing selerana luhur teuing. Ya kan, we da selera mah bebas, da janda mah selera ge luhur atuh. Ya Sep, Hai. pamun boga kenalannya anu tajir, kenalkeun ka urang. Gampang ke kuing kenalkeun. Ya gatunya urang ka saung nya panas ya isi hideung. Cuk anjir, kena bodas. Kieu cara nama aing kudu badami jeung si Jiwong ya. Kan lumayan meureun ke si Jiwong bisa jadian. Aing menang komisi teh si Jiwong. Jadi duit lumayan yang udah deh bener. Istirahat lagi. Kayak anak bagong lah kemana cenah. Si kunyuk Yosep kamananya biasana mah geus ka dieu nalangkring jeung aing neangan piduiteun ieu piduiteun keur hararese. Si Yosep teh aya we keneh ka dieu. Coba aing tetep we menjomblo lagi. Ampun teuing. Aya randa atuh nu beunghar ku aing. Ya, wah ini tuh tayangan anak bagong. Astagfirullah, tapi ya aing boga babaturan rangna rek. Ya mah ku aing di daguan ti tadi aing meni geus kesel ya ti tadi nungguan maneh. Ya, cek aing ya aing ulin mun sok dileuweung. Dah hese nayangan sorangan teh. Lah, mun ngaranna kana di leuweung sia mah tis ceuli herang mata. Pasti Ya, aing nyok. nayangan hese. Aing teh jangan ya teh ya. Aing teh mendambakan seorang janda kaya gitu. Astagfirullahaladzim, aing tadi geus ngomong ke nyaneh. Tadi kita ngomong naon maneh aing teh kadenge. Ya, aing boga babaturan awewe geulis tangda. Coba beunghar sawahna lega, lakayana lega. Asli aing mah. Kira hatu aing ngebohong ieu teh mah. Ya kunyuk Yosep, nu bener. Eta kriteria aring pisan namun janda beunghar geulis euy. Beuh, geulis pisan. Aduh,
cicir. Ngan eta aing hayang apa ya Yosep? Hmm. Tipena juga kumaha eta we? Tipena lakina anu dalam minta nama minta jangku kan aing geus sadar sorangan pendek. Sama kunyo kalau Kang Ece ya pendek-pendeknya nu penting mah eta si Imina. Iya, Ade. Daripada nu sia ta si Imin anjing. Samenit de, samenit ble nu aing masing 24 jam genan di gesek-gesek genan. Wah, kokbrut pokoknya. Ya atuh. Pikiran dia mah kana kokbrut bae anjing teu ngarti aing. Nah, heueuh atuh. Lah ya aing teh kejelasan kriteriana ya. Sok kuat. Pokona mah nu sapokona mah kudu nu sarua beungharna. Tuh, serangan beunghar teu. Aing eta kendalana teh ieu Yosep. Tapi ayeuna mah kieu wae Sep. Naon deui kriteriana ku aing di jabanan ya. Pakaianna lega. Pakaianna lega. Boga pakaian teh sorangan naon? Aing boro-boro. Nah, Aya sakiri. tuh sia mah balong leutik aing mah teu boga itu aya nu saat genan geus dijual ku aing. Sakiri tina tarangna cek aing. Cek aing da Terus heueuh teh. mana masuk kalang ngece. Naon deui? Imahna alus. Imahna alus. Boro-boro imah alus aing itu geus reyot anjing tina papan. Pasti. Mun yo lamun diuk teh kok itu aing. Komo lamun dipake kokbrut. Saiki yo ke lah anjing yo lah. Kaopat. Heeh. Kaopat teh sorangan kriteriana teh asup euy. Naon? Jangkung bodas. Duhnya aing pendek, tapi keun bae lah. Ku aing di hareupan eta jandana di mana belah mana? Tuh deket saung wantur. Pan aing kakara datang ti kota di lembur naga anyar jadi aing mah teu apal mana di dieu teh gadis nu jeung janda teh aing mah teu apal. Ya Yosep. Eta kira-kira umurna sabaraha tahun eta awe janda? Saumuran uing lah 25 genepan. Anjing na budak keneh jandana euy. Iya dong. Iya aing mah curiga eta kawinna budak keneh juga na eta mah euy. Naon tata apa aing ge? Berarti eta mah janda beungharna warisan heuh. Heeh. Ai sorangan teh tas balik teh patalin cenah. Heeh kieu wae ya kan si eta janda teh teu apaleun aing heuh. Apaleuna ka maneh. Aing mah teu apaleun. Aing mah kieu bae tuang join jeung aing. Join kumaha? Si Randa eta ku aing erek sina kapincut aing api-api beunghar we. Heeh. Teh gampang aing masalah eta na mah geuningan. Aing teh kamari teh ngopi aing teh di tonggo. Sia mah Yosep anjing kana nganjuk jeung anjuk we. Ada aing teh boga duit pada cenah ngadenge tadi sorangan balik di kota cenah. Dagang lepet aing di ditu Yosep jeung dagang bala-bala sama gorengan. Yo aing aya 100.000 na kop jang sia. Ku aing ieu dipake modal. Di belah mana tadi maneh papangi jeung awena? Deket saung wantur. Tapi anu belah handapna. Oh, saung wantur nu baheula eta si Wa. Heeh, nu si Wage ning di handap anu loba suluhan. Eta keur ulin berarti di dinya heuh. Heeh, tah keur di dinya ke sorangan incik we kadinya lamun nanyakeun kabobohana si Osep gitu. Oh, geus aing ka ditu ayeuna. Heeh, ngan urang ngeraing. Ya gampang atuh teu apaleun mana ya skill aing juga kumaha ka awewe. Nah, geus atuh percaya. Nya, geus siap ngopi mah bayar tah anjing karunya eta wa emeh. Rek dong. Nah, aing kawe mah heula. Mana nya euy? Yosep mah doang ngawaduh makan aing geus mere duit teh ka manehna teh 100.000. Ku aing awas we lamun ngawaduh ke si kunyuk Yosep. Oke. Cing itu juga. Eta kitu euy. Kita juga badag iya juga bidadari anjing turun dari langit. Dari langit ke-7 ka 8 nu kieu nya. Bodas Iya meureun moal jauh di saung mah. Ciri-cirina cangkung, bodas, geulis. Iya moal jauh ieu mah ieu janda teh meureun janda muda. Siapan sakieu aing kieu mah carana kudu beunang ieu janda beunghar. Neng? Ya, Lagi apa Neng tadi sini? calik we. Neng ini teh si Neng yang kata si Yosep itu kenalan si Yosep ya? Berarti yang sebelah ya, yang sebelahan itu. Sebelahan aja. Iya yang nggak ada BPKB-nya. Neng itu STNK doang. Maksudnya? Janda gitu. Ya. Aduh, ngiring calik atuh hanya. Neng, Ya. Aing Neng teh belum kepikiran gitu buat cari nikah deui gitulah. Acan sih nuju pilih-pilih nu
Neng pilih-pilih. Aing teh milihna yang kayak gimana atuh? Hoyong pamagat anu tajir. Oh, nu tajir. Neng tahu tuh Kak. Tuh. Ya karena lama di kota ya teh kerja teh di PT. PT naon ah? PT Alim Rugi Neng. Ya, ama gaduh perusahaan seueur sebenarnya mah teman kerja di PT malah sampingan Neng. Oh. Ya. Atuh kriteria Neng mah ya di A atuh gitu mah. Namanya. Mohon atuh ama. Di ditu perusahaan ge seueur aya perusahaan tomat, terus perusahaan cengek, terus aya perusahaan tipung, bala-bala, nya karedok, galendo, sagala Neng di ditu. Mobil seueur di lembur ge ku kamarinya. Basa pas sumping dari kota ka lemburnya. Ku teh di peseran semuana Neng. Hebat atunya. Cih kapan uhun. Tah upami tajir kitu. Kriteria Neng sana saya tanu kitu. Oh sih. Nah, Neng, Neng mau tahu nggak? Naon ah? Kan kemarin sudah beli sawah. Di mana? Yuk gerak gua diliatin. Yuk. Ayo. Mau? Yuk. Baik. Nah, Neng. Ama kan baru pulang dari kotanya, Neng. Kemarin gua ate sudah diduitan kabeh ieu sawah teh, Neng. Wah hebat atunya. Ya iya atuh, mah hebat. Makanya Neng mah tong salempang lamun ayeuna misalkan Neng milihna ka aman. Moal hese beas, moal hese cau datang ka cauna loba. Yuk gerak, cuang tinggalian di tadi tuh Neng. Ayo. Ayo sini Neng. Nih Neng. Ini teh kembalinya kemarin pas pulang, dia teh dibeli dari Wakmod. Ini semua. Tuh. Ya, lega tuh. Leganya ah? Iya tuh lega. Pokoknya Neng mau hese barang dahar we. Ya, kok nama masa depan teh cerah. Ya iya atuh Neng. Ya tuh sini Neng geura. Iya mah laki acan geus ngawong wae mah warisan ti bapak aing. Neng kesini atuh lihat dulu Neng. Oh iya sawah nu teh. Iya atuh Neng. Tuh dari ujung sana sampai ujung sini eta teh semua nu AA. Ku dibeli kabeh. Hebat Jadi, atuh. ya iya atuh hebat. Atuh. Sia-sianya euy ke kota teh. Nyaun atuh pan di ditu anake PT nake loba cek agenan PT Alim Rugi. Kan mah sagala erek ieu yo bos cilok di ditu teh PT Boga. Matak Neng mah tong hariwang jeung ama. Hop teh erek di pola nu mana we sok bae sawah ieu mah Neng. Neng, Ya. gimana ini teh? Mau jadi nerima teh nih? Iya. Apal teh? Kabeh ieu sawah anu saha? Kan anu aneh ieu teh. Kita nu urang, ieu teh warisan ti bapak urang. Acan ge acannya jadi salah kibet segede waduh geuning. Maknya Neng, Iya. bener. Tanya ke bae kasih osep. Tong sok loba wadul geura jadi lalaki teh. Aduh, Neng. Kalanya, kedai ngambak nanya. Dingin. Mules, kaca heula. Ih, dasar lalaki acan ge acan geus gede wadul geuning. Cing. Aing ieu mah salah euy. Salah ieu mah salah. Yosep. Yosep. Aduh. Kunyuk. Anjing. Gagal. Nah, Aing geus ek benang-benang ku aing teh. emang kumaha gitu? Cing kakareun aing gagal ngarayu. Nah, kumaha ngomongna? Terus sia teu ngabejaan kunyuk. Cih, nah aing teh ngabejaan kumaha, aing teh geus ngabejaan beunghar cik aing teh. Pan Boga kayana. aing teh geus kitu tadi teh sia mangan salahna ieu aing teh. Eta nu ku aing dipake balaga teh sawah manehna sia mah teu ngabejaan kunyuk. Dah, sia mah ngera ongkos cek aing. Aing mah leuwih era, sok diekeun duit aing. Nah, teu bisa ieu yo. Najis aing mah modal aing. Ayeuna mah, yo. Sotkeun heula. Naon? Tot cicing. Naon? Ayeuna mah eta mah era sorangan, masalah sorangan ayeuna mah aing kopi. Dadah. Ih, sia mah kunyuk. Dadah. Aing tadi akan kopi kunyuk. aing mah. Yo. Anjay.